Si Etung Gening tidak datang-datang sih, udah pisan. Buat si Etung teh kalau ulin. Buka heula ah, aing penasaran. Sugan we yang manuk jangjang na tilu. Buntutna cagak. Gening ngeunaun-naunan. Kupik teh aing dibobodoh ku si gendut. Awas ya gendut, mun panggih dikuing kempesan. Panan aing teh disuruh nyawan tukang urut ku cuci aing teh. Dek, aing aya perlu heula. Perlu nah, aing disuruh nyawan tukang urut. Tukang urut yang saha toh? Udah naik dah. Atuh ieu mah untung aing kopi sabda 2, wedang ongkoh, duit meunang. Itu si gendut mah. Nah, Mang. Duh, siapa ngabobodoh bae aing. Ngabobodoh nah, Mang. Pertama nyana ngabobodoh jamai tek meuli hanteu. Kedua, tak jelek ku manukan. Manuk nakan deh, Mang. Manukna leupas tanah, Mang. Lepas, dia emang manukan. Nyana ngajual manuk dengan jual kandang. Sabar, Mang. Ya ini mau ngopi betul ayo. Dut, tanggung jawab. Duit yang balikin. Sabar, Mang. Bisa ini mau ngawedang ayo. Dut, ini duit aing. Wis tenang, Mang. Ayeuna mau ngopi betul kabeh. Geus sia teh ngabobodoh di aing oh. Wis tenang. Ayeuna mau ngopi heula, ngawedang heula. Sing kurang tah aya keneh. Mang, ada kieu sakedo ho. Jagoan heula. Aduh, aing ngabobodoh semarep kada semarep nonton. Nyaw kitu mah aing nu jualan deh. Tapi aing teh nyaho tukang jam nakas kumaha. Karena kang ngunan dahulu. Nah hulu namang menita puyang. Jama tahun-tahun. Mang kalan ngalamun ditanya teh. Ada si bibi saha? Ulang mah tukang urut kang. Terus naik nah ka dieu na. Atuh arek ngurut, modern ngagoda si Mamang. Di, sudi teu yang digoda ku buntelan kadut. Jadi lagi sah ngagoda nage. Terus ku makarap si bibi lah. Nah hulu na kang, ek durutan. Di. Nah kalau ngajauhan, tadi hari meni sulu mah. Cicing loh. Cicing. Cicing hulu naik durutan ambeh waras. Cicing erek wangi pijat plus kang. Aduh, sudi teu. Ih, kemana? Erek dipijat plus tuh. Mumpung aya diskon. Diskon atau gratis teh. Aduh, erek menang orderan teh jadi. Isi gendut gili lah teuing. Boy teh budak ngabobodoh aing. Mana ican bayar? Kabur be ah. Masih kabur disuruh bayar. Kan bayar heula kopina. Sana mesena ban si gendut. Berarti minta bayar kasih gendut. Ini si gendutna. Itu jero. Atuh. Mana si gendutna aya arareueuh kieu. Kopek teh aing dibobodoh ku tukang jam. Terus sih sanu bayarna. Si gendut eueuh, tukang jam indit. Ieu carana mah dagang teh bangkrut. Tira aku bayar aku kurung manuk. Kandangna mah halus keneh. Geus kali lah, kadang manuk boh naon, tinggal beli manuk. Nah, untuk beli manuk, ku anak hayam boh naon. Bi, punten.
Jang, adila Jang. Ayo naon, Bi? Adila diukula, si Bibi perlu. Jang, dia. Ada si Ujang, tas di mana? Apa reka mana? Pas di warung Bi, ayeuna maek balik. Emang di mana Dindi? Itu di ditu Bi. Ari si Bibi sih saha, parasan kakarek padeuleu. Si Bibi lain orang dieu nya. Mohon Jang, abdi mati tetangga desa. Imahna deket perbatasan. Nu hareupeun imahna aya plang pijit plus bi noy. Berarti iya zaman apa ini dikiangan teh. Bi, selain pijat plus bisa pijat biasa toh. Ari si Bibi mah ahli na karena pijat memijat mah angot pijat plus. Leuwih lihai. Nah, si Ujang lerek. Agak erek mah, erek pijat plus apa erek pijat biasa? Pijat biasa Bi, tapi lain jeung urang. Terus yang saha? Cuci urang. Oh, geus nah mumpung jadwal terkosong. Tuh, tapi lumayan bawa. Wah iya kesal teh nya. Keur mah kesal ku si Muarif, katambah ke tukang pijit teh. Jam, Kang, bade meser jam tuh. Oh iya, tukang jam nu dibobol ke Sumarik teh. Hui, kalau ngalamun, bade meser jam tuh. Mumpung murah meriah. Rek murah, rek mahal, aing meuli mang. Dasar miskin. Golok mitna mang. Sanu mitna? Eta sih nu tadi ngomong kain miskin. Hampura Kang. Dihampura tuh. Oh, dihampura geus kitu Indit. Geuning kalah ngusir. Atuh dari si tadi panggil jeung tukang pijit aneh, ayeuna kalah panggil jeung tukang jam nu leuwih aneh. Pusing bapak mah. Bapak ge pusing Kang. Pusing nana? Pusing, jualan jam teu laku-laku. Mana suku paregel numpang terus. Menurut memang, geus tadi tuh sampur tukang urutna mumpung keur aya diskon. Ka bener Kang. Beneran mang, ek pijit biasa, ek pijit plus gak bisa. Di mana tukang pijitan di mana? Itu di itu mang. Oh nya, nuhunnya Kang. Nya mang. Jam. Aduh, aya baik. Tadi tukang pijit aneh, ayeuna tukang jam aneh. Dasar warga aneh. Jam. Si Bibi, panggil dia di dieu. Jam itu. Terus gimana Bi? Ini holat di ditu. Pani mana di ditu? Kepo. Ih, jam teh aya ditanya kalian tengah jawab. Mau menang punten geura. Atuh kajen dari kerja. Aduh, ieu nasib aing cek kitu nya. Unggal panggil jama, eueuh bae nu bener. Kajaba, panggilna teh nu ararane bae. Cing sakali-kali mah panggil jama teh nu rada jeceg. Sekali itu mau bet, udah kami lagi ngomong jam. Sanu rek nawaran jam. Kan si mang jualan jam lain. Atuh jualan jam, cek saya jualan patu. Gimana ya? Nu aneh. Si Bibi nu aneh mah. Senang kan itu jualan jama. Keheula ngek nanya. Tadi geus nanya. Ek nanya naon deui sih? Manggihan tukang pijit plus tuh. Tukang pijat plus. Emang aya? Nya aya lah, aing tadi dituduhan ku budak nu mau tepel. Tinggal mang Mbak. Tadi itu tinggal sorangan. Jaga dulu rambut baik. Kawas ibu tiri. Yo Binoy, imah uing tadi yo. Di naik durut nah. Itu di jero, Isnam. Oh. Sok Bi, diuk. Oh. Lucu aing mau tukang urutna. Si amal gila pisan. Geus ulah ngamuk, isin ku Binoy.
Ini mah tukang urut teh dukun beranak. Sekarang jo merahkeun eta teh tukang urut profesional. Hampura bi, ieu mah salah paham. Nya tong kenal naon. Gendut, Kandi. Mang panggil deui. Kabur kan dinya neh. Di kopi bayaran. Cuman can bayar, Mang. Atuncan, siapa kala ini? Pura-pura beki, kau ini tungguan tidak datang. Hampura, Mang. Aing tas nyukur heula kumis. Engko namain gerek nyamper ka warung. Geus ya teh, ngomong pada di aing. Tuh, Mang, si Mang melok sujon bayar ka urang teh. Geus ulah ngabas kopi, duit aing kembalikan. Duit naon, Mang? Duit duit kandang manuk na maueuhan. Oh, duit eta. Terus ayeuna kana manuk na kande, geuning ngoboh. Duit itu di warung. Atuh minta duit na tukang warung ulah kalan ka urang. Pan duit aku nyana duit. Yang geus Mang ka urang nyaut ka imah ho. Oh, Bukan di dio. ulah lila duit. Dadah kena tipu. Ih, kurang ajar siapa bobodo di aing. Aduh, seberapa kalinya aing dibobodo ku si gendut. Aduh. Ini tong zaman urutan. Iya, cucu aing. Dia tuh udah terjadi. Nah, jo aing susah payah niangan. Bohongan tukang urut nakos gitu. Terus sayang tukang urut nanu kumaha? Atunya nu rada bener lah, bulan kos gitu teuing. Atuh aing di mun anu kos kitu. Terus kumaha ceu? Zaman geus dibawa ka dieu. Yang geus kali itu anterkeun deui ke tempat asalna. Kemana naik menurutna? Tentu deh terjadi dari suara sih nage. Senang mana ya diurut kita can? Suara tuh bisa nampung keding. Tas ya dompetan lagi diurut mah. Ih, aing geus sudi diurut ku jama eta mah. Ari cicina kana ngawadarkeun aing ka tukang urut nu eta ieu. Atuh da nyeuna mau tukang urut nu kos kitu. Bi, terjadi diurut nage geus ka ditu edit deui. Hareuh gagal deui erek mana orderan teh. Geus tong kali itu bawa keluar. Risi cici mah yang lagi. Geus nambi. Ih, Jom. Mang. Neh, ayo dia geuning. Jadi taek meuli jamna. Tuh mang, terjadi aing medali naik meuli jam. Eta sih indungan bisa naik meuli jam. Ieu mah lain indung aing, ieu mah tukang urut. Geuning mirip banget nyan Kopek na teh. Yuk be, jama ieu nu kemarin yang tukang urut teh. iya main ketega mau cuma segede kieu mah. Tapi tenan ada tambah orderan. Aku macuk si bibi bae. Bisa gekang nek nurut mah. Diurut kusaha. Kurang kan tukang urut profesional. Itu kan urut, tak boleh kesantet. Ada nurut mah. Sudi teuing. Terlalu udah aing diurut kenu kieu. Segage, aing tisuk can menang orderan. Sudi. Ih, Sabuk. Itu mah urut sama sabuk. Ganggu ya, pengganggu. Jangan mesen. Tarik salah teh. Kisan, Mas di mana bi? kayak aing kagugup. Kisan, Ini mau tukang urut dari mana? aing geus katebak. Namun si Desina bener, si Ceta malah nu salah.